mandi heula urang nawaitul ghusla lis-salamati wal afiyah abdi niat mandi jeung kasalamatan jeung kawarasan yakin ke di jero hate moal kudu gering aduh cenah ieu kakara ge saparapat jam menyahes aju mandi asana isuk influenza gering sia cada naon geus influenza sia mah gering sia kajen kukuha ge ulah boga pan geus diniatan nawaitul ghusla lis-salamati wal afiyah abdi niat mandi jeung kasalamatan jeung kawarasan nu boga salamet jeung waras Gusti Allah abdi dititah ku Gusti Allah pergantian cuaca di malam hari ke jam 12 pinuh ku syifa adituna kewarasan nyanggakeun abdi ka Gusti Allah mandi urang ya zalim qatu toha mutlaqon wa mata sa'aba aslan fi mada zamani ya rabbi bil balil maqam kudu boga keyakinan sementara kan keyakinan mah hese lain lalagaan urang kuari belajar dina syariat yakin dina syariat kemudian belajar tauhid ku yakin dina tauhid urang terakhir kudu ihsan yakin dina ihsan sakumaha Kangjeng Nabi naroskeun tentang ihsan melalui malaikat Jibril dijawab ke Kangjeng Nabi anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yarak nah urang ibadah ka Allah seakan meuli Allah lamun teu bisa seakan dideleukeun ku Gusti Allah nah eta teh kan bahasa eta teh kudu yakin timbul kayakinanana emang teu babari emang teu hese hiji kudu riyadhah heula nafsu nomor kadua kudu mujahadah merangan nafsu riyadhah ngajar nafsu mujahadah merangan nafsu nomor katilu kudu muhasabah nomor kaopatna tafakkur kakarak timbul perasaan dideleukeun ku Gusti Allah lamun geus boga perasaan dideleukeun ku Gusti Allah ka mana bae berarti kan urang hayang nuturkeun perintah-perintah Allah sebab moal ka mana urang bakal ka Allah nu mantak urang kuari lengah ge salat engke-engke datang ka henteuna teu asa dideleukeun ku Allah komo asa dideleukeun ka Allah mah kredit urang diteruskeun teu asa dideleukeun ku Allah komo asa dideleukeun ka Allah mah kemudian orang wani sadajan kiai nonton main bola di TV kiai goblok kan eta mah kos kitu mah eta teh asa dideleukeun ku Gusti Allah kan tuh lamun asa dideleukeun ku Gusti Allah mana bisa isina tuh ka Gusti Allah tapi hayang asa dideleukeun komo asa dideleukeun ka Allah kudu berjuang heula berjuang riyadhah diajar heula ku urang nafsu berangan heula ku urang nafsu teh mujahadah ngaranna udang utang itu urang teh muhasabah jeung tafakur karena kemaha agungan Allah tafakuran ku urang pagawan padamelan asar-asar tapak-tapak Gusti Allah Subhanahu wa taala engke timbul sorangan yakin seorang nabi di Israel baheula hayang boga yakin ka Gusti Allah tetep nyana ngadoa deui geus capeknya na ngadoa kakarak cak Gusti Allah hei nabi sok maneh gara datang tuh ka gunung datangnya na ka gunung ternyata di gunung aya batu teh kaluar cai cek nabi meureun ieu nu kudu didatangan teh batu ieu ngomong sorangan batu assalamualaikum ya nabi Allah Waalaikumsalam ceknya dat batu bisa salam mulai timbul yakin oh paingan cak Gusti gorenganan ketika orang berangkat kabeh nararanya ka urang tatangkalan ngan teu kadenge bae ku urang paingan Kangjeng Nabi batu-batu salam nah ieu ge batu teh uluk salam ka Nabi mulai nyana yakin tah bahwa kabeh ge ngararomong masyaallah tanya ku nya batu geus sabaraha taun maneh cicing di dieu geus ratusan tahun pula di dieu ai maneh ieu kaluar cai naon ieu cai naon ieu teh cai mata kaula oh maneh teh cerik sumuhun anu mantak cerik kunaon dina Al-Qur'an aya waquduhan nas wal hijarah
nu bakal jadi panghurung neraka teh horenganan batu jeung manusia sejak eta di Lauhil Mahfuz kula ceurik anu luar biasa berarti kula bakal jadi panghurung bakal jadi seuneu neraka anu bakal meulem kufar-kufar musyrikin jeung munafikin kitulah mata kula ceurik ya Allah ya Rabb nek mere yakin Gusti Allah teh ka seorang nabi kudu ngobrol jeung batu tuh nu mantek datang ka ayeuna para aulia Allah teh kadang-kadang maca kitab bah henteu yakin tetapi kapanggih jeung salah satu bentuk jeung salah satu benda jeung salah satu kitu naon karah sesuatu timbul kayakinan hanya Allah engke nu mere yakin kumaha Allah bae carana enta ngadoa ta nabi ya Allah ya Rabb abdi karunya ka ieu batu kulantaran batu teh ieu ceurik teh jeung ceurikan dirina anu bakal jadi panghurung neraka wayana sakitu Gusti panghampurakeun ieu batu supaya ulah dijadikeun panghurung neraka lantarannya nama geus ratusan tahun ceurik cek Gusti Allah wahai nabi bedakeun ka batu geus dihampuranya nama moal jadi panghurung neraka geus ditepak ku nabi teh batu nyana ngaleos barang ngaleos godean caina mah gedean caina mancer tadi mangan ngerecek doang ku ari wacer kos air mancur geus 5 meter 10 meter boki gede bae balik deui ka nabi ka dinya hei batu tadi mah maneh ngecelakan doang ceret ceri kok ieu gedean cak batu teh lantaran kadenge Gusti Allah geus ngahampura ka kaula sehingga kula moal dijadikeun panghurung neraka maka atuh kura bersyukur ka Gusti Allah ai tadi mah cai mata sedih ku ari mah cai mata bunga lantaran kura ku ari bersyukur teu dijadikeun penghuni neraka masyaallah cek eta nabi cek nabi batu bae ge bisa bersyukur ai manusia teu daek bersyukur eleh ku batu kamari keur susah juk wari senang sudan sodako bersyukur jante atuh anak-anak bere ieu mah henteu ngan dideleukeun doang ka anak tah abah boga milik tah nyata tah tapi sia ulah harayang atuh mah teu dideleukeun tolol tah kolot kos kitu tah nyeri hati anak goblok ieu asalnya hobenya tah abah boga milik tah nyata tah tapi abah kan rencanana loba ieu sanajan 1 miliar tapi rencana abah 2 miliareun geus ieu mah asal neuleuh bae cak anakna kurang kasuka bubuyun dengan teluh yuk eta kolot tolol eta si baju nyilih ka dieu heran anu biasa bahas tuh masya Allah batu bae ge ceurik lantaran deuk dikanarakakeun berkah sedengkeun manusia dua urang teu pernah ceurik mendak jelema anu teu pernah ceurik jeung ceurikan dosa jelema ciri bahwa teu asa teh di mana-mana teu asa teh can aya tanda-tanda ahli sorga leungit sendal mah bisa ceurik tapi neuleuh awewe teu pernah yang ceurikan tolol tah ka jelema leungit sendal mah ceurik sia kudan ceurik sendal leungit sendal naon jepit ya da jepit bae diceung ceurikan udah ijek jangan eta tapi ngetrekan awewe mah sugan ceurik jan teh nyuitan sit seserian tolol teh coba eta jelema tolol teh geus kitu eta sendal mah leungit ceurik sendal jepit deui tapi karang nu bakal ka neraka teu pernah ceurik teh hese metek nu bagus mah urang hudang jam 1 atawa jam 2 kemudian haju diuk heula urang ngopi ngarokok hese deui atawa osok teh geuk urang kos kitu mah atuh aing nyaon mah teu diomongkeun ge osok mandi heula urang nawaitul ghusla lis salamati wal afiyah abdi niat mandi jeung kasalamatan jeung kawarasan yakin ke di jero hate moal kudu gering aduh cenah ieu kakara ge saparapat jam menyahes haju mandi asana isuk influenza gering sia cada naon geus influenza sia mah gering sia ka jadi kukuha ge ulah boga pan geus diniatan nawaitul ghusla lis salamati wal afiyah abdi niat mandi jeung keselamatan jeung kawarasan nu boga salamet jeung waras Gusti Allah abdi dititah ku Gusti Allah
pergantian cuaca di malam hari jam 12 pinuh ku syifa adituna kewarasan nyanggakeun abdi ka Gusti Allah mandi urang gitu. Tambahan di samping nawaitul gusta salamah nawaitul rafal hadatsil akbar. Teu beres. Ya Allah. Beres salat tahajud. Merenung urang dirinya ya Allah ya Rob Gusti karasa ku abdi horenganan hese jasa Gusti ieu hayang ulah berdosa boro-boro kolbu boro-boro ruh cacak-cacak dina zahir bae kaislaman mata abdi beuh ti isuk tadi datang ka magrib samaruk teh mata teh nu abdi horeng nu Gusti jeung aya aturan-aturanana horenganan cak Gusti kudu ditinggalikeun kanu dihalal-halalkeun ku Gusti tapi ternyata berkarakter jeung berwatak sakahayang mata Gusti cukup abdi disiksa ku Gusti ku deudeulean mata abdi ge mun teu dihampura teh hampura Gusti mata abdi ku lengahna abdi terasa diatur ku Gusti jadi besa kahayang abdi dula deuleu teh padahal maneuleu jeung kiceup teh digerakkeun ku Gusti tapi perwatakanana anu dibikeun ka Gusti ieulah anu disambut ku nafsu sedengkeun nafsu jadi lamari setan jadi kendaraan setan ternyata horenganan kiceup abdi kiceup setan deuleu abdi deuleu setan padahal mana gerak-gerakeun ku Gusti tapi watak anu ditumpakan ku setan dina nafsu abdi teu bisa ngendalikeun hampura Gusti segeruk kurang ceurik ka mata doang iraha urang bisa nyencerikan kos kitu hayu coba jalain deui mata nu sok ceurik mata deuleu kadeuleuan ieu mah lain deui matana mata keranjang tah kitu sok teu para wali Allah mah sakiceup ge deuleu matana ieu mata sok ceurik ge kadeuleu lain deui di deuleu matana doang geus kadeuleu oh ieu beda ya gede hutang ceurik bae kadeuleu encan irung encan ceuli dan lain-lain sebagainya mantak jelema salat khusyuk jeung teu khusyuk bakal kadeuleu tina naon ke tina gerakan salat kula pernah taraweh di jeung almarhum abah ieu carita almarhum kemudian cek abah teh si eta khusyuk tah salatna kadedengekeun bae cih kok kanyahoan sih ku abah yes asal baik taraweh kan ulah bareng cek abah teh khusyuk tah si eta hayang nyaho kula dideuleukeun ku kula sewaktu-waktu salatna tuh lain sakali tanya getakeun tah si eta khusyuk salatna kanyahoan pas aya haji pendek si eta teh khusyuk tah salat teu tahu variasi doang ya Allah ya Rabbi ngen lain masalah naon kok bisa kanyahoan sakula teh ieu jelema khusyuk salat kok bisa kanyahoan sih ya lila-lila ditaliti ya nanya deui ka almarhum nanya oh horenganan aya gerak-gerak anu kos gitulah jelema khusyuk oh tah kanyahoan encan gaib teh bang kos kitu masih keneh utang hitungan zahir keneh masyaallah geus kanyahoan tuh nya ikhlas ge kan sebenarnya mah jero hate tapi ku gerak teh geus kanyahoan hampang jeung jelema ikhlas mah urang deuk datang heug teu kajen deuk sasalaman heug teu kajen deuk mere heug teu kajen deuk wau heug teu kajen sebab teu pernah ngadoakeun goreng wali Allah mah selalu ngadoakeun bagus jeung selalu ngajakan ka Allah bae deuk nu kumaha jeung di mana bae hampang jadina wah urang silaturahmi ka mana ka anu embung lah kunaon aing itu babawaan sok ditanyakeun eta kieu berat eta kos kitu teh beres kieu tah teu beres kieu asal kos gitu baik geus ikhlas eta mah kan nyambung roh jeung roh tuh nah eta lah nu kos karan itu ikhlas teh kanyahoan nah lantaran Gusti Allah nitah jihad fisabilillah di jero jihad teh aya hikmah-hikmah aya rahasia-rahasia jangan luhurkeun agama Allah dua hiji menang luhur agama Allah
eleh sorga sakitu dah. Rugina urang ketika berangkat perang menuju keluhuran agama Allah Subhanahu wa taala. Ulah boga sangka haji urang perang diantep ku Gusti Allah sama sekali. Ulah rek boga sangka seperti gitu. Ulah jeung ulah pajar Allah teu naon karena gerak-gerak jihad urang berangkat perang urang dengan keikhlasan urang Allah nyahoon sama sekali nyahoon age lain nyahoon ade memeh urang didamel ku Gusti Allah Allah geus maha uning masyaallah nu samar ka Gusti Allah nu samar jeung ulah boga kekasih selain daripada Allah Rasul jeung mukminin jadikan sebagai batur urang, sebagai kekasih urang, sebagai teman dalit urang adalah Allah Rasul jeung mukminin sakitu bae. Wallahu khabirum bima ta'malun. Gusti Allah teh maha uning kana naon nu kurang didamel anu kurang dipigawe endek teh jauhan kumaha gerak bage menang ti Gusti Allah atuh Gusti teh maha uning lantaran Gusti Allah maleuwi deuk ketibatan urat genggerong wa nanu aqrabu ilaihi min hablil warid boga hirupna ge ti Gusti Allah bahkan dijabarkan ku ahli thariqah mah ana aqrabu min nutfika ana aqrabu min nafsika kaula leuwih deukeut tibatan ucapan anjeun bisa ngomong ge nagagerakeun aing atuh aing teh aya di dinya endek hese amat neangan aing nu madak sia loyong ka mana bae ge atuh aing mah nyaho sia ikhlas aing nyaho sia teh ikhlas aing nyaho gawe naon bae sia aing nyaho lu samar di diri aing di zat aing mah di ka mana sia lumpat ayo lu samar khabirum bimata lamun urang geus dimurokobahan eta isin geureuh ka Gusti Allah urang mun bertingkah jeung berlagak berpagawean kaluar tidak instruksi Allah urang bakal isin sebab naon pan dikanyahokeun ku Gusti Allah khabirum bimata amalu isin masa urang di kiai-kiai haju nonton bola di TV kan kan isin sebenarnya mah ku batur di kiai-kiai orenganan masya Allah kiai Jerman ieu mah orengan ya Allah ya Rabbi gitu kan isin sebenarnya mah nah aja kiai-kiai nu teu boga ka isin lah anu kos kitu nangan ke ka ditu mah loba kiai teh anu haju embung kanyahoan kaikhlasanana embung kanyahoan pangkat jeung darajatna kadang-kadang kiai teh berlaga seperti nu bodoh eta mah geus lain deui ge ka dituna aya nu berlaga bodoh memang bodoh asli eta mah hanya Allah lah engke nu maha uningan dumantak walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasuli walal mu'minina walija ulah disangka teh jauh apaleun maha uninga Gusti Allah Subhanahu wa taala hiji beta urang asa dikanyahokeun ku Gusti Allah sakitu we heula bakal baru ringkak bulu kullu matara setiap naon nu kadeuleu ku anjeun wa ma tasma jeung nu kadenge ku anjeun kana fi ilmi cak Gusti Allah eta teh aya di ilmu kaula urang ngadenge suara eta geus aya di ilmu kaula maneh ngadenge suara nu geus aya di ilmu kaula naon maneh nu dideuleu ku maneh eta geus aya di ilmu kaula nu kadeuleu ku maneh deuleu maneh nang aing deuleu nu kadeuleu na geus kanyawan ku aing atuh deuleu kumaha deui tinggal urangna bae muka-mukakeun hijab tina nafsu nu aya di urang betek panghesena mah panghesena ieu teh urang teh perang jeung nafsu perang di medan laga aya waktuna sapoe dua poe sebulan 2 bulan setahun 2 tahun tetapi perang jeung nafsu mah nah iyalah terus-terusan ngan lamun urang teu perang-perang jeung nafsu moal bisa-bisa ya kudu lalaunan urang lamun teu diperangan ku urang moal bisa-bisa kudu urang ulah ngalap cukup ku ilmu syariat ngalap cukup ku ilmu syariat berat bakal jeung syariat dibawa ka Gusti Allah zahir tah mah di balik syariat aya batin eta tah nu kudu diarahan ku urang
lamun urang encan ngaji eta ribut bae kajian ku kumaha ge sebab lawan syariat mah urusanana sah batal menang henteu rojeh marju asoh soheh dhaif ribut urusan kos kitu bae lantaran teu neropong ka jerona ketika urang neropong ka jerona urang aya di dinya bakal indah jeung ibadah encan puas lamun masih keneh aya di jero syariat. Nah ieu nu bahayana ngalap cukup ku syariat doang henteu langsung notor ka jerona mantak kabatur ngomongkeun bae ribut nu aya jeung tetangga kiai jeung kiai ge teu sapu akibat syariat bae sebab naon di jerona henteu boga tawadu kan aya tawadu mah lain cara urang Bandung urang Garut mah tawadu tetep mah tawadu adat sasalaman di jalan mendak nu ieu leuwih mendak di ieu mendak nah kege sarujud di jalannya kajian kukuman eta mah tawadu watak tawa kos kitu mah deuleukeun ge ku urang aya becak ge katabrak dia hujan tawadu mah lain kitu tawadu mah mun digambarkeun ku urang leuwih handap tibatan nu kapanggih jeung urang kapanggih jeung kolot masyaallah nyana mah leuwih kolot umurna meureun hebat ibadahna aing mah sapira budak tawadu manggih budak nyana mah budakan ti aing meureun maksiatna ge leuwih handap aing mah geus leuwih kolotan nyana loba maksiat eta ngaranna tawadu nu kos kitu kapanggih jeung nu geulis mana daekeun teu bere duit mah eta pasti mah bajingan da mah kos kitu mah tawadu mah kos kitu gambaranna diri urang mun kapanggih jeung saha bae leuwih handap tibatannya eta tawadu lain tawadu parahyangan teu mah watek adat nah ieu tah urang mah lain lamun di syariat bahkan lain begitu manggih kiai jago naonnya kira-kira ieu nyana alat samsiahna datang ka mana coba ku aing tah eta kan teu beres kos kitu kapanggih ieu sana jambu jamawena hebat teh ku aing dicoba deuk da nyoba bae tolol cara jelema boga penca asal diupna salah deh diupna ge salah geus kajahoan ku aing banyak penca kos kitu diup lain deui penca mah kudu tuh kan kajahoan ku urang tah tawadu teh kos kitu geus Allah kan neuleukeun ka urang sia diciptakeun ku aing padahal mah sia pinter tapi ngarasa bodoh kapanggih jeung jelema teh asa bodohan sia jeung batur hebat amat teu aku berarti ku sia kapanggih jeung nu saluhureun asa hebatan itu kapanggih jeung nu sahandapeun asa kapanggih nu sapagodos nyana mah atuh sapagodos ge umurna doang tapi dina ibadah jeung elmuna we eueuh menangna urang teh eueuh menangna jeung batur teh eta mah lain kudu ngomong perasaan ngomong mah bisa bae abdi sinaon laib podol sero sia pusuk kagebes puguh ieu mah perasaan urang tatawadu asal geus bisa kos kitu berarti geus boga derajat munggu Allah efek daripada derajat lain deui sejuk tentrem tenang henteu pernah nyana ngadoakeun goreng ka batu henteu pernah teu meunangeun ku Gusti Allah dina thariqah mah teu meunangeun ngadoa ka batur ya Allah ya Rabbi manganu ka abdi teh kos kitu kirim galedeg bae Gusti batak sejuk bae jeung ahli thariqah mah sebab naon ya Allah ya Rabbi meureun kasalahan abdi aduh nyanggakeun we ka Gusti tetep bae nyana bendueun ka abdi tapi ku Gusti ulah dipake ka bendu keun bae ditanggung ku abdi ka benduna abdi mah teu bendu nyanggakeun sadaya-daya tuh jadi eueuh gorengna jeung batur teh batur gregeteun ka urang teu pernah greget ka batur ka urang ngagorengkeun urang teu pernah ngagorengkeun ngeunaheun bae ka nu aya eta tawadu ngaranna ka Gusti Allah sebab naon iget kabeh gerak nang Gusti Allah neuk dikumahakeun atuh jak kabeh ge nang Gusti Allah kan ngeunaheun ngomong mah Masya Allah pibuktiina pugu darder harurung jegur we ka imah nah iyalah jadi ditegur ku Gusti Allah ulah rek boga sangka disayangkeun ulah boga sangka Gusti Allah teu uningaeun ulah boga sangka bahwa urang teh jadi urus ku Gusti Allah jadikeun sebagai kekasih teh Allah Rasul jeung mukminin wallahu khabirum bima ta'maluna ayat selanjutnya ieu nu bakal rame memaka lil musyrikina ya'muru masajidallah wallahu a'lam.